Awewe nu males pati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi-wargi sadaya. Urang tepang dangu deui dina pederan acara dongeng Sunda Kang Gilang. Sri panggung gelis di hiji sandiwara Sunda, loba dipikasiri ku sasama pamain. Hiji waktu leungit secara misterius, kusabab di gedong sandiwara aya jurig nyiliwuri. Timbul sangkaan ieu Sri panggung aya nu maehan ku jalma siri. Tapi aya sangkaan sejen, manehna dipaehan ku mata-mata sabab ieu Sri panggung anak terena miscici. Tokoh sandiwara sohor tapi kabaud karena perjuangan para kemerdekaan Republik Indonesia. Kejadian tahun 1820-an. Kasugri pamirsa, urang sami-sami pedar. Hiji cerita dongeng Sunda Kang Gilang, karya Aan Merdeka Permana, dina judul Awewe Nu Males Pati. Wilujeng ngadangukeun Waluya Dongeng Sunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aturan kasugiri pamirsa mitra kaum dangu anu mulya, mitra katresna dongeng Sunda Kang Gilang anu kapidangkeun di channel YouTube Kang Gilang. Dina larasan ayeuna urang baris medar hiji carios masih karya Aan Merdeka Permana anu judulna Awewe Nu Males Pati. Ieu carios teh nyarioskeun hiji Sri panggung geulis di hiji sandiwara Sunda kasugri anu loba dipikasiri ku sasama pamain. Hiji waktu leungit secara misterius, kusabab di gedong sandiwara aya jurig nyiliwuri. Timbul sangkaan ieu Sri panggung teh aya nu maehan ku jalma sirik. Tapi aya sangkaan sejen, manehna dipaehan ku mata-mata sabab ieu Sri panggung anak terena miscicih teh tokoh sandiwara sohor tapi kabaud karena perjuangan pra kemerdekaan Republik Indonesia. Kejadianna tahun 1820. Mangga kasugri pamirsa, urang sami-sami pedar, urang sami-sami bandungan. Tapi sate acana tong hilap teu acan subscribe teras diantos silaturahmina di kolom komentar. Mangga kasugri pamirsa, urang pedar hiji carios karya Aan Merdeka Permana dina judul Awewe Nu Males Pati. Kasugri pamirsa mitra kaum dangu anu mulya, ieu mah ukur carita fiksi atanapi carita rekaan. Ukur hiji lalakon anu diarah ramena. Kilang kitu supaya katingali jiga nya dikaitkeun jeung kejadian nyata. Nyaeta soal ajen kahirupan seniman sandiwara Sunda dina zaman pra kemerdekaan. Dina zaman harita mah seni budaya teh acan jiga ayeuna. Industri film diurang kakara aya dina tahun 1820 genep kasugri. Hartina samemeh eta mah hiburan teh kakara dina wangun pintonan
nya pintonan langsung di luhur panggung. Sasat jadi bubutuh masyarakat jeung teu mustahil dina zaman harita mah lahir grup hiburan panggung kaasup pintonan sandiwara Sunda anu karasa dominan. Dina zaman harita muncul bentang-bentang panggung. Bentang lalaki sok sumawona bentang awewe. Loba nu kagegeloan ku bentang panggung sandiwara. Mun awewe loba nu ninggalkeun salaki pedah kapincut ku sinatria di panggung. Mun lalaki loba nucul pamajikan da kagoda ku Sri Panggung anu geulis. Nyi Suminar teh salah sahiji bentang panggung sandiwara anu geulis kawanti-wanti endah kabina-bina. Manehna teh cek sakaol mah blasteran Arab jeung Sunda. Nu jadi bapana pajahma bangsa Arab anu jadi pimpinan sandiwara Sunda mis cicih di Batawi. Tapi sanajan geulis sanajan pinter main di panggung, Nyi Suminar teu bisa jadi Sri Panggung sabab geus keesian ku mis cicih. Anu terusna mis cicih jadi gereha kadua tina bos sandiwara urang Arab teh. Tapi anu jadi bapana Nyi Suminar teh muka sababaraha gedong sandiwara di luar Batawi. Nyi Suminar ku bapana dikirim ke gedong sandiwara cabang daerah. Dipecak sina jadi Sri Panggung. Ieu hartina kudu ngageser posisi Sri Panggung anu geus aya. Nya ti dieu dimimitina rupa-rupa kajadian anu matak tugenah keur sarerea teh. Loba panyerewedan, loba intrik tur leosna kana rupa-rupa kajahatan alatan sirik pidi. Kasugri pamirsa mitra kaum dengon mulia. Kacaturkeun di Ciwidey tahun 1823. Juragan Subagja inditna ti Hop Biro Bandung muru Ciwidey teh kana kareta api. Kareta api jenis kendaraan anyar anu nepungkeun kota Bandung jeung wewengkon pasisian Bandung tebeh kidul. Kareta api Bandung Ciwidey kakara dibuka tahun 1820 hiji. Sabab pamarentah kolonial butuh jenis angkutan murah keur ngangkutan walirang. Enteh jeung daun tarum di wewengkon Ciwidey. Lamun diangkut kana roda padati hargana kawilang mahal. Hitungan 15 sen tiap beratna 1 ton. Dina zaman harita kaasup mahal kasugri. Hiji-hijina cara dina zaman harita nyaeta sangkan ongkos ngakut karasa murah saupama ka Ciwidey teh dibuka jaringan kareta api. Ku jenis angkutan massal mah ongkos bisa diteken sangkan karasa murah. Dina emprona kareta api oge bisa dimangpaatkeun pikeun ngangkut panumpang jalma. Sanajan cantang tu keur ngakut masyarakat kuricakan. Gerbong panumpang ukur bisa dipakai ku kalangan menak, boh menak bangsa Belanda, boh menak bangsa pribumi. Lamun mah aya rakyat kuricakan anu bisa unggah kana kareta, lain diuk di gerbong panumpang, tapi anjeun ceuleuh dina tumpukan batu walirang dina gerbong barang. Kitu ge nu diutamakeun mah buruh akut barang, sabab dina naek jeung nurunkeun barang nya ku para kuli. Juragan Subagja mah geus asup kalangan menak kasugri. Manehna urang dayeuh Bandung digawena teh jadi penyelidik di kepolisian kolonial. Kangaranan menak nya dina kareta ge diukna di gerbong panumpang. Ongkoh da masing mahal ge pan biaya negara. Sababnya bana ka Ciwideyna peteh nagara pamarentah kolonial Belanda. Juragan Subagja ti Bandung ditugaskeun ka Ciwidey teh pikeun nalungtik hiji perkara kasugri. Bisa mangrupa perkara anu biasa, bisa oge teu biasa. Disebut perkara biasa da geus teu disebut aneh lamun patugas kapolisian nalungtik jalma leungit mah. Komo lamun leungitna aya dugaan dibinasa ku jalma jahat.
Tapi bisa oge disebut perkara teu biasa sabab kronologi kejadianana jiga kabireungeuh ruwet. Kieu Kasugri. Nyi Suminar umur 23 tahun leungit teu pupugu. Leungitna pedah naon acan kabuka secara jelas. Upas Ciwidey nya upas teh mun ceuk ayeuna mah polisi Kasugri. Ngalaporkeun ka puset yen hiji wanoja geulis nu profesina salaku pamain sandiwara Sunda geus ngiles. Ngilesna acan kanyahoan secara jelas disebut dipergasa ku jalma jahat, layona kudu kapanggih. Kami mah ngajudi, Nyi Suminar teh diculik euy. Ceuk upas HPI nu tugasna di dayeuh Ciwidey. Ngan ngahaja laporan ka Bandung. Kira-kira diculik kusaha HPI euy? Ceuk Juragan Subagja. Daradad upas HPI teh nerangkeun yen Nyi Suminar teh Sri Panggung sandiwara nu kacida geulisna. Seueur nu bogoheun Juragan. Si Durahman ge dugi ka si Durahman ge dugi kangewaeun ka abdi teh. Durahman upas di Ganda Soli. Muhun Juragan. Tembal upas HPI. Kunaon si Durahman teh ngewa ka maneh? Timburuan Juragan. Maraneh parebut si Panggung sandiwara. Kasaha bogohna tah? Ditanya kitu upas HPI kalah cungar cengir. Ka abdi teh bogoheun ka si Durahman komo. Jadi marebutkeun naon atuh? Parebut jajab Juragan. Pan ari Nyi Suminar mah linggihna sanes di bedeng sandiwara. Namun ngahaja nyewa bumi panggung teteh dicaket alun-alun. Dipangyewakeun ku Juragan Lurah. Baru obrolan teh diheupkeun tepi kadinya sabab kudu balik deui kana masalah anu leuwih penting Kasugri pamirsa. Kareta geus tepi ka halte Ganda Soli, nu turun ukur saurang, mireungeuh potongan pakaian mah jiga golongan santana. Rakyat biasa tapi kadudukan ekonomina hade, bisa jadi sabangsa padagang. Loba padagang ti dayeuh anu ngiderkeun barang kaperluan, kusabab kaasup barang mahal konsumenna oge pilihan. Sakurang-kurangna ulis atawa juru tulis anu sok butuh mesin ketik. Aya oge sabangsa pangkat upas anu butuh sepeda. Barang-barang mewah dina zaman harita anu jadi jalma kuricakan mah moal kabedag meuli Kasugri. Basa kareta eudek berangkat aya panumpang saurang nu naek. Langak longok sakedeung geus mireungeuh ka Juragan Subagja gura-giru nyampeurkeun rengkuh jeung mamandapan. Jisim abdi pun Durahmanon cenah. Oh, maneh teh upas Ganda Soli. Usuh ngahaja saja nyambat saja mapag salira. Margi ibertos dugi ka jana pria. Beja tos ka emper-emper birehna salira Juragan Hob Agent cenah bade ngayakeun pamariosan ka ieu pangkonon. Ceuk upas Durahman. Ceuk manehna mah ukur ditugaskeun ku asisten wadana jeung wadana polisi. Puguhkeun cenah Juragan Hob Agent di Bandung teh tulus ngayakeun pamariksaan ka Ciwidey. Nya tulus. Tembal Juragan Subagja lir ngabejaan bulu tuur. Dapan teu kudu ngabejaan. Da geus puguh aya mah geus aya puguh juntrungna. Upas Durahman ditetah diuk dina bangku panghareupna tapi panehna milih diuk ngepor di handap. Ieu ukur netelakeun sakumaha luhurna pangkat anu dicangking ku Juragan Subagja harita. Ari Hob Agent teh kaasup jajaran pangkat anu luhur Kasugri. Dina zaman harita bangsa pribumi dina umumna arang anu nyangking pangkat sarupa kitu. Sabab kalolobaan nama ukur dibikeun ka bangsa Belanda atawa Eropa. Dina zaman harita 80% pagawean dina bidang kepolisian sebenarnya mah dipasrahkeun ka bangsa pribumi. Tapi pangkat pangluhurna keur bangsa pribumi mah
paling pangkat agen polisi, mantri polisi, asisten wadana polisi. Eta kabeh aya di sahandapeun Hof Agent. Ari pangkat Hof Agent teh kalau loba nama ukur dibikin ka bangsa Belanda jeung Eropa. Jadi lamun Juragan Subagja dileler pangkat sarupa kitu, tangtuna oge lain jalma jore-jore dina pandangan Belanda. Juragan Subagja nu boga pangkat Hof Agent ukur ngadunungan ka pangkat Inspektur Van Politi jeung kaluhurna Komisaris Van Polisi. Kakara dina tahun 1833 pangkat Hof Agent teh dibikin walatra ka bangsa pribumi. Kitu oge ngaliwatan pasaratan anu kekep atawa anu ketat. Jadi mata kaharti lamun polisi wilayah seperti polisi wadana, polisi mantri, komo polisi desa atau upas, kacida ajrihna ka Juragan Subagja teh. Para petugas kepolisian di wilayah rada seber lamun aya kejadian kejahatan di wilayahna tapi kakudu diurus ku polisi pusat. Ieu ukur nandakeun yen polisi daerah teh teu metu ngungkulan masalah. Atau memang aya masalah berat anu kudu diurus ku pusat. Laporan anu datang di Ciwidey ukur nyebutkeun yen Sri Panggung geulis nu katelahna Nyi Suminar teh loba nu mika sirik alatan loba nu marebutkeun. Ti mimiti pangkat lurah tepi ka upas, ti mimiti kalangan santana tepi ka camat. Papada hayang dedeketan jeung Nyi Suminar. Geus puguhing ari sasama anak wayang atanapi para pamain mah. Sabalikna pisan jeung para pamain awewe maranehna mah kacida sirikna sabab saprak Nyi Suminar aya. Pamor maranehna kalelen. Sandiwara Sunda di Ciwidey beuki maju, beuki loba anu lalajo saprak nu jadi Sri Panggung Nyi Suminar. Nu lalajo bakal kurang minar saumpama dina peuting eta Nyi Suminar henteu minton. Kangaranan Sri Panggung ukur peran anu alus anu dibikeun ka manehna mah. Lamun dina carita lutung kasarung jeung guru minda mah peran Nyi Purbararang mah moal dibikeun ka Nyi Suminar, da hancengan manehna mah peran Nyi Purbasari Ayuwangi. Dina carita pawayangan Nyi Suminar mah moal jadi Dewi Gedeng Permoni tapi bakal jadi Dewi Siti Sumbadra. Dina carita Rama jeung Sinta moal jadi Sintana. Nya nu jadi Sintana teh pasti Nyi Suminar. Nyi Suminar diparebutkeun ku loba lalaki. Dipigang ngewa ku loba awewe akhirna Nyi Suminar teh leungit. Ilang lebih tanpa karana. Naha aya nu mergasa, naha aya nu nyulik can jelas. Tapi Hof Agent Subagja ku atasanana perlu diturunkeun ka lokasi sabab aya isu sejen. Nyi Suminar leungit teh sabab ku urusan politik. Satahun sabada Nyi Suminar jadi Sri Panggung beken di Ciwidey. Di Batawi aya kejadian gehger. Mis Cicih nyaeta Sri Panggung beken ti sandiwara Sunda Mis Cicih dicangkalak ku militer Belanda di Batawi. Nu jadi marga lantaran Mis Cicih secara demit geus nyumpulkeun sababaraha urang kaum pergerakan anu ngalawan pamerintahan kolonial. Eta anggota pergerakan teh ditampung di bedeng gedong sandiwara. Malah sina jadi pemain sandiwara. Tapi ieu kegiatan teh kapanggih tur Mis Cicih dicangkalak pikeun dipariksa di markas militer. Tapi naon patalina antara kegiatan Mis Cicih di Batawi jeung diri Nyi Suminar? Sabab Nyi Suminar teh tadina anak wayang ti sandiwara Mis Cicih di Batawi. Pihak kepolisian di Bandung curiga yen leungitna Nyi Suminar teh aya patalina jeung dicangkalakna Mis Cicih di Jakarta. Kitu sababna sabada pihak kepolisian di Bandung nampa beja yen Nyi Suminar leungit di Ciwidey Juragan Subagja teh diutus ka Batawi pikeun nepungan nu ngokolakeun panggung sandiwara Sunda Mis Cicih. Juragan Subagja nepungan Tuan Abu Bakar nyaeta nu boga gedong sandiwara.
Tuan, Nyi Suminar teh leungit ti Ciwidey. Cek Juragan Subagja basa geus tepung jeung neboga gedong. Jigana Tuan Abu Bakar ge geus apaleun, da basa diomongan kitu teh manehna ukur ngeluk tungkul. Tuan apal teu? Naon kira-kirana Nyi Suminar bisa leungit? Tuan Abu Bakar gideug bari tetep melu. Kopeah buludruh hideungna nu muncugug jangkung teh mani jigarek murag sabab tungkulna pohara. Awakna nu jangkung ngeluk jiga onta sabot diuk dina korosi hoe teh. Naon hubungan Tuan jeung Suminar? Anak Miss Cici. Sanes. Kumaha hubungan Miss Cici jeung Suminar? Nya biasa we, biasa. Biasa teh kumaha? Biasa kumaha? Cek Juragan Subagja hayang jelas. Subhanallah. Nya jiga hubungan antara pimpinan pangkung jeung anak wayang we. Teu leuwih teh kitu. Tuan Abu Bakar gideug. Geus kitu manehna nerangkeun yen dina hiji waktu Nyi Suminar kudu pindah ti Batawi. Anu jadi marga lantaran di gedong sandiwara Miss Cici ku ayana Nyi Suminar teh lir ngabentuk panon poe kembar. Boh Miss Cici boh Nyi Suminar papada moncorong. Subhanallah. Tapi Miss Cici teh Sri panggung primadona. Teu bisa digantikan ku Nyi Suminar, subhanallah. Sanajan sarua papada mencorong. Cek Tuan Abu Bakar. Terus kumaha? Tuan Abu Bakar nerangkeun deui yen manehna loba muka gedong sandiwara Sunda di sababaraha kota nu aya di tatar Sunda. Aya nu geus maju, aya nu biasa-biasa bae. Tah Nyi Suminar kukuring dikirimkeun ka Ciwidey jang nyengitan gedong sandiwara di eta tempat. Subhanallah. Ku aya Nyi Suminar dipiharep urang Ciwidey. Henteu ngahaja ini terlalu sandiwara ka soreang. Cek Tuan Abu Bakar. Juragan Subagja ngahulang tur tengah songkeun deui panalekan. Nepi ka mulangna deui ka Bandung. Ukur saja jalan bae inyana ulang mikir. Bisa jadi cenah Tuan Abu Bakar teh ngebohong. Maksudna Tuan Abu Bakar teh ngirimkeun Nyi Suminar ka Ciwidey teh lain nyingkahkeun anak terena. Sangkan ngajauhan tina panuding urusan politik Miss Cici. Tapi meleg-meleg kan urusan bisnis pintonan. Marhet Ledger in Betawi. Have an Augustur. Cek Juragan Subagja. Basa inyana laporan ke Juragan. Nya basa inyana laporan hasil obrolan jeung Tuan Abu Bakar. Atasan Juragan Subagja nerangkeun yen ari pihak anu wajib di Batawi mah tetap ngirimkeun mata-mata jang nalingakeun kagiatan Nyi Suminar di Ciwidey. Cenah kemungkinan mata-mata di Batawi geus nyuriga yen Nyi Suminar kabaud kana kagiatan kaum pergerakan. Bisa jadi cenah Nyi Suminar ngahaja diutus ka daerah pikeun ngumpulkeun kaum pergerakan sejena nu aya di daerah. Kitu sababna Juragan Subagja akhirna diutus nyelidik ka Ciwidey. Mener Subagja. Atasanana ngagero samemeh Juragan Subagja ninggalkeun kantor. Apa Tuan? Netherlands in this 11. Cek atasanana ngacungkeun peureup. Atuh Juragan Subagja oge ngacungkeun peureup bari ngagorowok nurutan atasanana, maksudna mah hidup Hindia Belanda cenah. Kasugri pamirsa mitra kaum dangu anu mulia, kareta api anjog ka stasiun Ciwidey teh kira-kira tabuh 10-an sabab inditna di stasiun Bandung teh kira-kira tabuh 5 subuh. Ciwidey teh tungtung rel kereta api ka Pakidulan Bandung. Di stasiun Bandung teh bakal ngaliwatan halte-halte seperti halte Cikudapate, halte Cibangkong Lor. Lamun lempong kawetan mah bakal ka Kiara Condong. Tapi jalan ka Ciwidey mah mengkol ngatuhu ti Cibangkong Lor teh
Kakidul teh anjog ka halte Cibangkong. Laju kakidul deui anjog ka halte Buah Batu. Pojong Soang dayeuh kolot Kulalet ka Pameungpeuk Cikupa. Terus ka Citaliktik Soreang Sadu Cukang Hawur. Cisondari anjog ka stasiun Ciwidey. Geus eta teh tungtung jalan ka Sugri. Sabenerna Balanda oge kungsi rek neruskeun jalan kareta tepi ka Cidaun ngan teu kungsi cumpon. Basa kareta geus eureun di emplasmen geus nungguan asisten wadana mantri polisi katut upah sapei. Asisten wadana mah sabenerna datangna teh khusus di Soreang sabab apanan di Ciwidey teh kaereh ka kawadanan Soreang. Ciwidey sagembleng nama mangrupakeun wilayah kacamatan. Pusir dayeuh nama asup ka desa Ciwidey anu baheula jauh ka baheula mah katalahna teh kampung Pakemitan atawa Kadu Agung. Tabu 10 di Ciwidey zaman harita ibun masih keneh kandel. Atuh geus pasti tiris kacida. Kitu sababna samemeh tatamu dibawa ka rumah dinas kecamatan teh disuguhan heula bajigur haneut nu aya di emplasemen. Ukur didagangkeun make tanggungan tapi kualitas bajigur moal aya tandingna. Cipatina kentel gulana gula kawung buatan Cisondari. Kumaha ari Lurah Ciwidey? Geus hadir di kecamatan? Ceuk Juragan Subagja. Parantos kantosan teh enjing mula. Parantos Juragan. Tembal mantri polisi. Ayo tuh, bisi urang manten lah. Ceuk Juragan Subagja bari miheulaan cengkat. Di pakarangan stasiun geus ngabagug kuda 3. Hiji baris jadi tunggangan Juragan Subagja nu dua deui pakaian asisten wadana jeung mantri polisi. Upas sapei jeung upas Durahman mah cukup kelempang gedig, malah sakapeung lumpat nuturkeun kumaha gancangna kuda nyongklang. Kurang ti 20 menit geus tepi ka pendopo kantor kecamatan. Camat salaku pribumi mapag semah di Bandung kalawan Ajri. Pagawe kecamatan mah malah jemprak sarila. Teu loba pacarekan da langsung asup ka pendopo. Sanggeus sarere aya di jero pendopo boh Daryuk dina kursi boh jaremprak sila. Juragan Subagja mimiti tataros. Nu mana ari Lurah Ciwidey? Jisim abdi Juragan. Cek hiji lalaki di bendo citak. Bedahan 5 bulu deruh hideung jeung di samping batik garutan. Andika teh dungaran Raden Tumenggung Marta Direja teh. Leres henteu pina damel Juragan. Tembal lurah mani hormat kacida. Kangaranan jalma nu nyangking gelar Raden Tumenggung geus pasti kaluhurna teh lain menak jore-jore. Tapi ka Juragan Subagja mane sakitu ajrihna. Padahal inyana teh nembongkeun gelar kabangsawana naon. Nya, padahal inyana mah teu nembongkeun gelar kabangsawana naon. Tapi ku sakitu ge ieu turunan menak teh mani sakitu ajrihna. Bisa jadi ku sabab Juragan Subagja teh datangna ka Ciwidey mawa misi nagara nyaeta salaku abdi hukum anu keur papariksa soal kajadian penting di Ciwidey. Nu mana ari Nyi Manisa? Andika. Cek Juragan Subagja netep ka hiji awewe camperenik digelung jucung make konde perak. Sanes, jisim abdi mah Nyi Mas Gentur. Gireuhanana Kanjeng Lurah. Cek awewe geulis anu umurna paling luhur 30 tahunan teh. Ari salaki namah nyaeta Raden Tumenggung Marta Direja umurna teh jigana aya kana 50 tahunan. Kunaon eta Sri Panggung? Gaganti Nyi Suminar teu datang. Pan sarua kudu ngariung di dieu ayeuna. Cek Juragan Subagja kerung. Sararea jarempe tapi mantri polisi nitah upah sapei nerangkeun. Atuh daradad upah sapei teh nerangkeun yen Nyi Manisah teh ngadadak katarajang panas tiris cenah teu sanggup cengkat-cengkat acan. Hawatos mangkani ngranda da teh Juragan. Gandeng sia.
Mantri polisi ngagebes. Geus tempe, ulah ngacapluk tepuguh anu sakirana taya hubungan anak jeung ieu urusan. Ceuk juragan camat. Tapi kula kakara nyaho, nah hati iraha si manisah jadi randa. Cenahna lengteng. Ayeuna giliran asisten wadana anu negor sanajan ukur ku kiceup. Upas bae. Ulah loba guyon lah. Sebab maneh ge kaasup anu bakal nampa panalekan. Ceuk juragan Subagja. Puas ya. Kadenge sora Upas Durahman ti tukang. Tapi sanajan sorana alun tapi da kadenge ku sararea. Sarua. Maneh oge kaasup anu baris ditanya. Ceuk juragan Subagja. Isim abdi teu lepat, teu kabau naon. Ceuk Upas Durahman acong-acongan nyembah. Tapi antara maneh jeung Upas Sapei kungsi marebutkeun nyi Suminar. Ceuk juragan Subagja. Hah? Manya? Maneh jiga anu tingkot ceak saur Manu. Teu gegedeun teu pagawe. Biasa nya basa ngadenge ieu tudingan teh. Mung parebut jajab juragan, teu kirang ti langkung, ceuk Upas Durahman. Nya bener, kitu pan. Sapei. Upas Durahman hayang menta pangakuan sajujurna. Geus nyampe. Sabab kula ayeuna endek nalengteng ki lurah. Ceuk juragan Subagja. Kabireungeul Lurah Ciwidey rada robah beungeutna. Nya sahanteuna atuh endek dipariksa ku abdi hukum nu ngahaja datang ti pusat. Juragan Subagja papariksa naon anu jadi latar tukang Lurah Ciwidey mang nyewakeun imah ka Nyi Suminar. Lurah Ciwidey mimiti nama semu aga eugeuk ngajelaskeun anangan saterusna mere alesan kalawan lancar, kalawan teu dijieun-jieun. Cenah Nyi Suminar seniman sandiwara sohor ti Batawi, kula wedet nya kula wedet namis Cici. Datangna ka Ciwidey teh hayang leuwih ngamajukeun kasenian di Ciwidey. Piraku jisim abdi henteu mantuan milari tempat anu rada merenah. Upalah ulah pada dempet di bedeng sandiwara lah, ceuk Lurah Ciwidey. Tapi pan teu kedah bari mangmayarkeun uang sewa bumi sagala Kakang. Pamajikanana nu diuk gigireun teh nyelengkeung. Lain mangmayarkeun tapi masihan injeman ieu mah. Da Nyi Suminar teh di Ciwideyna teh can boga penghasilan. Tembal Lurah Ciwidey. Satahun camplang masihan tambutan artos, ceuk pamajikanana lurah ngahulang lila. Nya satungtung can mampu mayar mah. Namun Nyi Suminar janji cenah bakal naur sambetan. Nya kitu ta juragan. Ceuk Lurah Ciwidey ngajawab namah ka juragan Subagja. Sabaraha kali lurah tepung jeung Nyi Suminar. Mun geus sataun sakurang-kurangna bakal tepung 12 kali. Da pasti Nyi Suminar teh kudu nagih injeman saban bulan. Ceuk juragan Subagja. Salami anjeunna di Ciwidey. Raraosan mah mung 2 kali. Artos kangge sewaan bumi biasana mewarangan jalmi teteh. Sok nita saha? Juragan Subagja nalek. Biasana mah mewarang pun kardi sasama pamain sandiwara. Tembal Lurah Ciwidey. Si Karin sok jantan rota denawa teh juragan. Upas Sapei nyelengkeung. Ku lurah mah cukup dijawab ku unggeuk. Tapi paling sakedih Kakang teh sok tepang saban malam Minggu sareng Suminarnya. Omongnya Mas Gentur mungguh matak jadi curiga kanu ngadenge. Lurah Ciwidey ngahulang. Saban malam Minggu pan Akang teh teu beunang diwagel lalajo sandiwara. Nyi Mas Gentur jiga anu hayang mapehek nu jadi salaki.
Sumohon laras. Hampir saban malam minggu jisim abdi teh nonton sandiwara. Namun dataran nepangannya Suminar. Nya kitu we, ukur nyaksian di Suminar rujuk di panggung. Tuh, saksina teh upas SPI kalih upas Durahman ta. Angger nembalan nama ka Juragan Subagja. Mung ari beres manggung ye Suminar teh diajabkeun ku upas SPI sareng upas Durahman. Jisim abdi mah nyamulang ka rompok. Cek lurah Ciwidey deui. Bari para buteanya, cek Juragan Subagja. Atuh boh upas SPI, boh upas Durahman. Bareureum beungeutna. Ayeuna papariksaan teh malik deui kana urusan teu datangna Nyi Manisah ka ieu tempat, nya ka ieu tempat pamariksaan. Nah cenah geuringna teh pedah nyaho endek dipariksa atawa aya sabab musabab seje. Upas Durahman nerangkeun yen Nyi Manisah geuring ngadadak teh aya rupa-rupa kamungkinan. Kahiji sieun kacudingan kabaud kana milih Nyi Suminar teh. Kadua ngerasa dijungjurigan ku jurig Nyi Suminar. Dijungjurigan? Meureun hartinya Nyi Suminar teh geus paeh, cek mantri polisi. Da ari selentingan mah Nyi Suminar teh cenah leres parantos teh di kieuna. Cek upas Durahman bari ngareret ka upas SPI bangun anu menta dibantuan nerangkeun. Nu teh damang saparantos ngangkeun dijungjurigan teh oge pun kardi rota denawa teh asun, cek upas SPI. Sararean neuteup ka upas SPI. Nyata teh, PI. Mantri polisi nanya. Dijawab ku upas SPI ku unggek bari nyembah. Geus, pikeun saheulaanan pamariksaan derengsekeun nepi ka dieu we heula. Isu pageto mau dipanggil kudu araya, cek Juragan Subagja. Sararea balubar kajaba upas SPI jeung upas Durahman dicaram ulah waka ingka. Sabot di pendopo karitiluan Juragan Subagja minta penjelasan soal jurig Nyi Suminar teh. Upas SPI anu mimiti nerangkeun yen cenah dina hiji peuting. Para anak wayang ribut sabab di panggung aya awewe nyiliwuri milu minton. Cek upas SPI samemeh pintonan utama digelar sok aya pintonan ekstra heula nyaeta mintonkeun seni ibing. Harita aya pintonan ibing ekstra mangrupi tari kupu-kupu teh. Sutradara tos ngatur. Nu tari teh wanoja opatan. Tapi para anak wayang ningal di panggung teh aya 5an anu nari. Ari salah sawiosna teh Nyi Suminar. Upas SPI medar kejadian minggu kamari. Ceuk saha eta? Saur anak wayang? Artina upas SPI mah tenyaksianinya. Abdi aya di panglalajoan. Leres aya 5an anu nari. Namun teu ngeuh yen salaresna anu asli mah ngopatan. Cek upas SPI ka Juragan Subagja. Panu terang yen jur ibing mung opatan mas sutradara. Omongna deui. Upas SPI oge teu ngawas-ngawas yen saurang mah rurupaanna teh jiga Nyi Suminar. Ukur Nyi Manisah anu yakin yen anu saurang mah jirim Nyi Suminar cenah. Ceuk upas SPI deui. Juragan Subagja ngahulang lila ari sababna ku kajadian ieu hartina masalah teh nambahan. Manehna boga tambahan tugas nyaeta kudu bari sakalian muka lalangse jurig Nyi Suminar. Kasugri pamirsa, urang cekapkeun dugi ka dieu pedaran dongeng Sunda Kanggilang karyaan Merdeka Permana dina judul Awewe Nu Malespati. Urang tepang dangu daya enjing. Tong hilap subscribe, like, sareng diantos silaturahmina di kolom komentar. Wilujeng kantun, waluya dongeng Sunda.